kopi bari telengit sari amis karasa. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo ka para bos ke youtuber salam dunia di mana wae ayana. Kawarasan sim goreng teh ieu nuju sarang penyanyi anu kalintang luar biasa pisan. Penyanyi pop Sunda anu tos teu bidek deui panginten Wak Yiyit, ari abdi mah nyebat teh Wak. Nah, pami orang Sunda biasana akangnya. Nyata dari nama abdi ngawakilan para subscriber Kang Yiyit wae. Kang Yiyit alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Ieu teh kalarasan nah ieu teh berenang teh di bumi. Nah hante di mall, nah hante di gunung. Ieu teh nu katawis ku urang sadaya nama ieu teh abdi teh nuju aya di disebutna teh nu kitu saung. Saung atanapi balenya. Nuhun bale biasa. Itu soalnya abdi teh tadi teh ka payun ngalarian saurang nuju di saung. Ternyata pek teh leres we. Ieu teh nuju naon, Pak? Niis ka hiji niis kaduana nya sambil ngantos lockdown. Oh, nya janten. Katiluna atuh nya ngabuburit teh punten. Nya kanana teh eureuk kene, Pak. Alhamdulillah. Kedahnya mudah-mudahan mah teu cing lancar. Berarti waktu tujuan di teh ngabuburit, niis karena kan inspirasi gitu. Sambil melayan inspirasi. Iya, kan sakit ge wate nuju tat potret gitu kana. Oh nya. Salian teh penyanyi oge kan anjeunna teh sok ngadamel lagu oge gitu kan. Tapi ka anggo. Nah, mudah-mudahan kan atosnya oge. Seueur lah gitu. Berarti nuju niis sambil ngabuburit teh ya. Aduh, alhamdulillah panginten langsung ti payun sim kuring teh ngaros bingah ka giri-giri ya. Numawi ditepangkeun di sareng Ayit di pasien kesehatan oge. Nah naon teh seueur anu komen waktos kapungkur kan kantos ngabikin video sareng Kang Yiyit oge. Oh, waktos dongkap ka bumi. Waktos dongkap ka bumi abdi. Nah, kalarasan wa seueur pisan anu komenan teh. Nyeuten anu awalna Kang Yiyit teh siapa? Kang Yiyit Kang Yiyit teh orang mana? Janten terang tah sapali gitu. Moe nama terang Kang Yiyit teh rakana Kang Yayat nyetika alona oge almarhum Bapak Haji Darso. Tah gitu. Jadi di tadayana sim kuring ngintik deui kegiatan Kang Yiyit anu nuju di Geluti. Kang, berarti nanti di sasi saum kieu ya aya job atau napi masih kan aya job? Ya, aduh job naon ku pusat acan job lagi acan saya som gitu job kita terus di kubok-kubok intina kita di lockdown oh ku ayana ieu teh nya nanti COVID-19 teh nya oh nya katambi anakan si saum ya berarti untuk para pelaku seni mah berarti anak teh nuju istirahat lah berarti nya saya istirahat deui tina mah punten-punten nya kedah bari disabaran deui ku kalasan walaupun saya saum kan biasana mah sok aya we acara teh buka bersama ya, acara buka kan, bersama terus ku ayeuna pan event-eventnya berarti ku ayana pandemi COVID-19 teh berarti aya nol sama sekali nya no bisa malihan punten-punten nya nu atos dongkap ge harta pungkur nya harita-harita kamu jun-jun itu kata mah acan di positifkeun otomatis teh can tangtos yen sasis jun ieu bebas deui kana hiburan gitu. Berarti kemungkinan karena rayagung atuh teh rame deui teh. Wal alamnya mugi we sing rengse lah. Nah, mudah-mudahan. Sareng intina mah kieu, rengse teh kan keur mah urang ku pemerintahan kedah anu nya minimal urang ge kedah tumut we istilahna mah. Tah kitu wa, janten nya urang teh kudu mengikuti aturan kepemerintahan teh nyawanya. Dianjurkan lockdown. Nah, lockdown, tapi abdi pribadi mah wa lockdown wae teh ieu teh ngadon kamari ge ngadon ieu geura non teh pusing jangar. Teh pemasukan atuh da wa. Tah eta sami mah. Nya bae ge istilahna mah sakantaran we masihan pepeling sebenarnya jangan. Tenang naon ka sesami ieu pelaku seni ya. Nya disabaran Kedah sabar sabar. Kedah nya ini mah aturan pemerintah kedah dituruti gitu nama. Nya begitu rengse mah secepatnya mungkin urang-urang itu bebas deui. Gitu mudah-mudahan ya. Urang naon teh urang ngadoa ka ku sadayana ieu ka pelaku seni sadayana soalna ku ayana COVID-19 ieu teh dampakna teh lain ti orang seni unggul. Sanes kana segala. Ieu mah kum sadayana janten nya urang teh kudu tawakal sabar teh nya nya. Itu tah kegiatan ieu teh berarti nanti nuju tadi jawab ya Kade. Berkoisi naon tah? Iya, pangna aya di dieu teh nuju naon we teh? Eta nya pas ka Amangkarai. Oh, Amangkarai. Bari
tinggal lah kebon pelakan sama Oh, cowok iya, hebat. cowok lah itu namanya nya cowok iya ya balong wah kebon pokoknya mah emang yang niis intinya Yang niis niis. sungkeul memang ada bener yang niis pun kami kan tadi saudara ieu teh supaya ya inspirasi ya eta potret ngadamel lagu teh ya. Wah, berarti ku ayana virus corona ieu teh berarti sama sekali job mah nol nya. nol di nol pisan Nol pisan. Terus program di 2020 ieu wae. Satosna ieu non teh boboran. mohon Program anu kuat terus disiapkeun teh enek-enek aya program naon wae teh. ya programnya mah kahiji naon deui atuh da paling ge berjalan berkarya saling berkarya gitu Berkarya di tidak samping tuang toong incu naon geus sekolah teh sebut incu mah kan Oh, arwah teh sepuh. tuang toong yang keluarga dulur kontrol gitu selain eta mah nya otomatis mah karya berkarya terus sareng alhamdulillah ini ge terus katoong ku penginten ku orang nu rada tebih mun tebih teh bagi uang mah orang tebih da biasana salingkungan dulur jeung dulur kitu nya Ya. ya alhamdulillah wa teh tos di pasien kadang-kadang biar ngalagukeun ku orang Karawang teh na teh ngalebetan ka cenah Kang saha teh di Karawang teh? itu ibu nabi mah iya nya Kang Encing. Encing Adnan lah Oh, terus mah nya. belok deui Karawang Ustadznya, sono. Ustadznya. Ustadz sareng Habib Ah, nya, leres. Berarti waktu enak teh program teh kitu ya meureun ka itu ka we dieu. kartu ka dieu we Tadi mudah-mudahan mah wah sing sehat. amin piluana lah Sing sehat. Masih kene panjang ila lakon pokona mah tong ka kamana sakedapan masih dina acara balagonjangan Anjang Sono lah. Nanti nepangan dari Wayit selaku penyanyi pop Sunda. Begituna tong ka mana sakedapan. Alhamdulillah alamin balik deui masih di acara balagonjangan Anjang Sono selaku penyanyi pop Sunda anu tos teu birek deui panginten Kang Yiyit S. Anu dugi ka ayeuna S teh duka naon tah. Soalna waktu kapumpul ge kantos tepang sareng anjeunna S na teh tacan disebutkeun naon tah eta teh. Lagu kitu mah kitu. Wah dina saat acana sasi saum abdi kantos noong ya gua ngaluarkeun single mun eta judulna teh naon Pak? Cikopi Bari nu paling engal teh Anu paling engal teh Cikopi Bari. Cikopi Bari sareng sadacan Cikopi Bari teh da alhamdulillah ku nyerek cek pisan ku Nya nu mawi tulisasi ieu kitu, teh aya sora eta teh hasil karya ti ieu Wantika hasil karya cipta Kang Wantika. Terus nu kadua teh harita keneh teh disarengkeun teh sareng ujian cinta Ujian Cinta. Ujian Eta ciptaan ciptaan Abeng, Kang Abeng. Terus tidinya disusul Cikopi Bari. Cikopi Bari Cikopi Bari mah. alhamdulillah ti Wantika keneh. Iya ti Wantika kene. Hmm. Anu parantos dipromosikan oge di TV-TV lokal nya nya. Mun. Terus di YouTube na oge pelarian pokona mah Mun. Yiyit S nya awak pamilarian. Wayit S. Oh, nggak wah nama. Spasi aya wa. Wa Yiyit S. Wah, Nah, spasi pokona mah Yiyit S. ngangge spasi. Moal birek deui ke dilebatkeun ke aya lagu-lagu ti Kang Yiyit sadayana nya dikawit anu ngawitan dugi ka anu terbaru. Berarti di satosna boboran teh berarti aya program deui anu single anu balik di Insyaallah tapi da terus sabar namanya teh terus kungkerang-kungkeringnya nu minimal nu tos kenam gitu nya. Hoyong engal dikeluarkeun ya kepaksa nu nyambung sareng religinya alhamdulillah terus. Oh, terus kamu deui di sesi saum. Atos. Judulna naon tah? Judulna teh aya mangsa. Judulna teh Aya Mangsa. Aya mangsa. Eta dipromokeun di TV lokal atau tapi di YouTube lokal. Di lokal di Hadas TV. Hadas TV. Di Hadas TV soalnya abi kan kantos ninggal di Hadas TV sareng di YouTube pokoknya pelariannya Aya TV lokal sana sama teh acan waktu sakat teh acan masih kene ieu kan ku lockdown teh acan. jadi teu tiasa ngisi di Acan, acara TV nya. Soalnya kan acara TV ayeuna di stop lah nu mawi kitu panginten ayeuna mah baru nanti komunikasi lewat udara unggul nya Iya, iya. kita kadang ngintun file oge dikintunkeun lewat ieu berarti nya nama udara nya. Udah arah ini mah. Karena kan orang lockdown teh ya. Iya, teh mbak-mbak kene ini. Tah gitu berarti alhamdulillahnya wah ieu teh nanti nuju majeng-majengna sibuknya sok sanaos enakan dianjurkan lockdown oge tapi di balik lockdown eta tetap berkarya. Nah ieu berarti hiji contoh anu terbaik menurut abdi. Karena naon orang teh meskipun ayeuna lockdown lamun teh kegiatan kan beuki jangar nya nya. Suruh eta nu matak
ngejangarkeun amihan-jangar mah eta teh kegiatan tuh. Hari Kang Yitna berarti di non teh dicurahkeun teh karena berkarya. Ya gitu. Alhamdulillah. Salami sehat bener mah. Naon deui atuh. Nya, laras Pak. Alhamdulillah pengintenya tah kajawab anu ku para bosku YouTuber alhamdulillah para seniman seniwati di mana we ayana. Ayeuna urang pertegas deui wa. Soalnya kan anu seueur nu komen ieu masih kena penasaran. Manawi teh cenah Kang ieu teh rayina almarhum Bapak Haji Darso. Enak ku pertegas deui. Sahana almarhum Bapak Haji Darso wa teh. Kaleresan Haji Darso teh rayina pun biang. Rayina pun biang pisan. Pamiru teh mah ai kedah dieu ke mah langkung saya nya. Nya. Kajina teh pangageuna teh Wakmon. Kadoana Wakmun. Mun nahar mun tini benernya. Teras pembiang Mardia itu katilu kaopatna Wasmah nya urang jelaskeun Wasmah teh ibuna Aldar bumi Aldar Asep Aldar kantos aya nya terus di Wasmah ka Wauko langsung ka Bang Darso Haji Darso punten cenah teh genep punten berarti almarhum Kang Haji bungsu mah bungsunya bungsu nu ayeuna teh nu aya kenca ayeuna teh mung dua deui tahun tini sareng Wauko mung dua deui tuh berarti terus kejawabnya ke orang katanya para bosku YouTuber Kang ieu teh berarti alona pisan almarhum Bapak Haji Darso. Nah, kok kituna berarti tegas pisan namanya. Tegas. Oh. Saya Ibu Sarama, ibu Haji Darso sareng ibu Pundiang gitu saya Sarama. Tapi ya numutkeun dina mulai terjun kana dunia hiburan atau napi terjun kana tarik suara pop sunah khususna wa di tahun sabaraha tah? Atuh nu mutlak pisan mah terus aki-aki bijil lagi nu kieu mah atuh. Terus keluar damel pensiun. Bayangkeun pensiun teh kan umur 55, tidinya ge masih di keluar ti 55 tahun teh masih kene teu acan langsung turun teu acan. Masih kene kana bisnis lah. Bisnis motor terus kantos kana perkerincian lah intina mah peternakan kantos. Keur motor kan ka digenakeun asa jag-jag gini sering begadang ameng ke studio kabita nyobian teh mah katanya mah kesana nyobian cing pangabageun hiji lagu hayang nepi ka diklipkeun bisi sahan apa geus boga incu gitu harita teh can gawe incu tah keluar ieu teh can gawe incu kitu teh hayang kenang-kenang jang obrolkeunin ka incu ada mah mun teu lepat mah laguna teh comeback again dipasian ku Wauko comeback again teh berarti balik deui nya. Kembali lagi. Oh, teteh hasil karya cipta Wauko. Waktu sareng ngawitan teh eta. Tah akhirnya terus kitu nya alhamdulillah alhamdulillah nya teh mah respon seueur soe tuh anu keur jag-jag kene aja. Nya kedik-kedikeun merapat terus berjing diajak curat-corek gitu alhamdulillah tercipta lah weh. Lagu pertama ti wa teh Curug Panganten nu mana? Curug Panganten sanes tapi Persiwa oh Persiwa ya deui nya oh berarti ngawitan teh comeback again eta hasil karya cipta Wauko berarti tahun 2008an tahun 2008an tapi meuleunna keinginan mah aya atanapi nanti teresaina mah teh alikeun geus aya nya keinginan komplit atuh mah perjalanan ieu mah kantos atuh kapungkurna kieu nya almarhum Mang Darso calung kene kapungkur mah nya almarhum Mang Darso grup calung ieu lah dewasa nya orang-orang sepuh gitu saya sepuh dewasa lah ya masih bujangan ke kantor gua menuju alit kene meureunna gua mah nya alit kene da tos kadienakeun ranjak di pamit lepat mah tahun 75 bagi 74 tahu teh ya aya grup remaja Mang Darso Mang Uko teh grup dewasa gitu nya tahu teh grup remaja tah aya deui grup anak-anak aya deui nyata bener ayi Yayan Jatika eta teh tapi jangkung keneh calung da kabur mah calung teh anu jarangkung jangkung keneh calung atuh sareng kalau anak-anak teh eta ajana sa RW eta mah harita teh majeng lah dewasana remajana tidinya punten jadi we uninya wa teh beger kan nuju remajanya nah begitu beger malah kan bojo istrieun gitu
nya aya panyungkeun ka ua isana mah duka kumaha nya kalah ku cinta mah sok cenah kersa sareng abdi tapi liren janten kembang panggung kembang naon kembang buruan kembang buruan teh otomatis tukang hiburan hibur gitu nya pelaku nya gitu ya otomatis kalah ku cinta buat teh eleh terus liren tidinya berarti memang waktu alih kantos dina seni heula berarti nya ikut non teh nya ikut ka itu ka dia berenang main segala macam latihan segala macam cuman wah itu meureun ku cinta teh laehna teh eleh ku cinta ya alhamdulillah ku cinta eleh gitu teu naon kitu teu ngaraos rugal teu ngaraos rugi wah buktinya pikaina kan manjang jodoh tah eta bahkan ayeuna bisa berkarya alhamdulillah malah ayeuna malah didukung ayeuna teh demi ngahibur masuk tuh gitu berarti nya larasnya berarti pami aya darah seni mah memang susah nyawanya susah meskipun urang ngolong-olong buana janten pengusaha naon oge angeurnya alhamdulillah Bang Iden wa numutkeun ku ayana COVID-19 ieu wa lockdown ieu ya pilih aya pesan-pesan ti wa ka para bos YouTuber umum nama ka warga masyarakat Indonesia ya nya ka masyarakat Indonesia umumna ieu mah berarti umum ku jalan ku ayana virus ieu nya urang harus kumaha nurut teh ka aturan pemerintah heula lah nu namina lockdown teh mah menghindari tidak kerumunan terhiji eta atuh nu paling utama deui da urang mah pelaku seni mada ua mah nya ka ieu ka pelaku seni lah intina mah sing sabar sing sabar pokona mah mah ku ayana aturan pemerintah kieu marahan urang kudu tumut rasa-rasa naon sangkan berlalu lah ieu virus ieu jadi otomatis urang dibebaskeun deui urang tiasa ya deui lah ngahibur deui ka warga masyarakat Kota Kemang Bandung ya umumna Indonesia lah gitu lah pelaku-pelaku seni teh makanya orang Bandung teh bantos kurang keneh nya ya gitu beneran lamun teh dibantos kurang keneh kena bakin lalu baki lami kena wah kiraha atuh ke urang ngahibur deui teh alhamdulillah berarti Pak ayeuna ye sekedar bikin urang teh boboran ye kirang langkung genep dinten deui gitu teh 5 dinten deui 5 dinten deui urang teh teh bari santai lebaran deui nya wah aya rencana dina tahun lebaran ieu teh bade ka mana ya atanapi di Bandung wae lupina ku ayeuna mah kahiji kan nya tadi teh disebutkeun kedah tumut pemerintah ulah kemana-mana kahiji nya kaduana kan anu tebih kan anu ieu kan ulah mudiknya otomatis anu mah berkumpul ieu we keluarga lah paling biasa mah nya kitu teh hari pertama kan biasa ke makam atau keluarga kedua katilu mah biasa mah belenyong we garek kota persing gitu biasa mah wah ini mah nyawayah ini mah berenya di khusus sareng keluarga we nya sareng keluarganya berarti kitu tah hiji contoh ti Kang Ijit alhamdulillah Kang Ijit bertawis ku abdi mah sehat jago ringkas mudah-mudahan nyawanya nanti pilih tepang nangke di satu boboran ke aya karya nu baru deui pasien uninga nya kang insyaallah kayak ku abdi dibantos di share oge nya tah gitu Kang Ijit kan ngagaduhan channel YouTube link nanti nami YouTube nanti naon Wa spasi official Wa spasi Ijit official nge-S nganggo es berarti karya-karya anu Wa teh berarti dina channel eta aya sadayana mau baca cara mau baca cara tapi nya aya keneh nu ngupload di sana mah aya pokona mah anu real nama aya nya engke link nang ke dihandap di deskripsi engke bantos di subscribe karena subscribe mah gratis nyawanya subscribe gratis terus loncengna tong hilap diaktifkeun kanggo pemberitahuan video-video anu neme munculan gitu tah ku kituna Bang Iten Pak masih kena waktu Pak bilih aya nu ganjalan ti Wa kanggo warga masyarakat Indonesia atanapi kanggo para seniman seni ya rupina ganjalan teh aya mung kesempatan ieu bade saum bade ieu naon lebaran sakantanna lah sakantananya boh bilih dina atuh nu dipidangkeun ku Wa lagam-lagamna atanapi dina dan niatna ngahibur nya bila anu katoel manahna ku sangir-sangir lagu-lagu Wa intina mah ulah kieu-kieu ngapunten komo ieu dina sasi ieu atanapi bade mayunan boboran kirang langkungna mah hapunten pilih sangir-sangir Wa kirang tepat gitu atanapi kirang
karena paraosan gitu. Dan niat mah ngahibur lah intinya mah. Niat mah hibur. Mudah-mudahan mah tuh ieu Covid engal-engal berlalu Sing berlalu supaya orang tiasa tepang deui sareng warga masyarakat Kota Kembang Bandung. Mun. Ku kituna panginten atos bae, Pak. Atau saya musik. Magi tas adan asar ya. Mun, Tahu mun. kadapdik urang buka. Ku kituna panginten simpun ka kaucil. Abdi Wayit. Sakitu nu kapiatur akhir kata billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.